Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa pangdangu deui tiasa sesarangan deui suksana semung dicumantarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun cadong yang aku tunda dina dinten kamari jejer nasi kamileung ya anu ka 58. Mudah-mudahan kayaknya iya cara dongeng sunatnya sing ngancentenkeun panglipur kalbu panggebramana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukulakna anu sami-sami mika cinta teu mika resepkeun seni budaya Sunda. Eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra, supados teu nyangkolong tingana waktos mangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh. Wilujeng ndangukeun wilujeng manco dina hapena. Sewang-sewangan. Tung ah. Para mitra kaum dangu sadayana, kataturkeun si bakul anu keur leumpang we harita nuju ke belah wetan teuing are ka mana tujuanna si bakul. Si bakul anu leumpang harita teu luak lieur tururat reret. Sanajan loba papanggih jeung para warga anu lainna anu nanya ka si bakul, cukup we si bakul mah kun nunyuk hungkul sabab si bakul anu memang pura-pura pego. Sanggeus nepi kana hiji tangkal, si bakul harita eta tangkal teh mangrupakeun tangkal anu lumayan gede. Rag si bakul eureun harita. Di tengah kampung eta tangkal teh anu sok paragi pangeureunan sararea, anu dagang, anu itu, nu ieu. Sok kadondarareunna teh dina tangkal eta anu memang gede. Si bakul anu nyarane harita diuk dina tangkal. Nyarane kana akar. Menigena tumanina nakaranan akar eta teh nepi ka gede nakaranan. Si bakul anu dina hatena harita pok ngomong, kurang ajar jelema teh, kena-kena ka aing pego ngaharina we tah si kurang ajar teh, ceuk si bakul harita. Si bakul anu sapoena diwarah ku panjisanan anu ngasupan ilmu untuk nu instan, teu kudu diajar latihan eta jeung ieuna. Anu tangtu jangan jaga kampung eta, si bakul diparentahkeun pikeun ngajaga tur neangan jalma-jalma anu sakira-kira ngaco di kampung eta. Si bakul anu kahareupna nu matak panjisanan percaya ka si bakul tur ngasupan ilmu ka si bakul sacara ilmu kebatinan panjisanan anu teu kudu diguruan, anu teu kudu dilatih ku naon. Anu pantes si bakul anu harita ngadadak gagah tur sakti sabab panjisanan anu ngasupan ilmu ka si bakul. Si bakul anu nyerengeh harita surang ngaserengeh we pagawena teh lantaran ngarasa kataji ku ilmu manehanana anu sikeneh kakara dipake. Aing boga ilmu anu sakitu hebatna. Tapi aya hiji ilmu anu kudu pangheula-heulana digunakeun cenah. Cikan aing rek ngagunakeun ilmu ieu. Ilmu naon cenah ieu teh? Ceuk si bakul harita. Eta ilmu anu digunakeun teh ngagunakeun napas. Si bakul harita naha mapasna sedot dibuang, disedot, dibuang, tidak sedotan anu katilu eta napas langsung dibuang. Nah, atuh parang dibuang harita peledak teh. Bau anu kacida pisan bauna, bau bangke beurit anu kacida pisan bauna alias bau caduk. Si bakul harita anu ngarasa yen kabawa angin asup kana irung manehanana. Si bakul nyengir harita terus ngurel. Dikaluarkeun ku manehna kameu ku manehanana tangtu we. Si bakul nepi ka nongeng sabaraha harita. Aduh, ramjadah dengan ilmu teh ilmu kieu ieu mah. Kabawa ku angin. Kayak kumaha carana supaya teu kaisep ku aing nya. Ceuk si bakul harita. Oh heueuh cenah aing teh salah cikeneh teh. Kudu bari batuk cenah. Tapi bisa oge cenah lamun ngagunakeun hitut cenah kitu. Da ieu teh ilmu nu kitu cenah.
teu kudu gelut cenah aing lamun seg maneh bisa ngalaksanakeun mah cek Panji sanan teh bita kitu cenah kamari teh. Cek si Bakul kujam-kujam we sorangan. Teu nyaho disatukangan si Bakul harita anu ngadenge anu ningalian. Si Bakul kunyam-kunyam harita dising-sirikeun ku jalma anu limaan harita. Anu ditahan tangtuna Ki Marupati. Deulekeun ku maneh jalma gelo. Seri-seri sorangan, ngomong sorangan. Naon anu diomongkeun, dising-sirikeun ku sorangan. Haram jadah pan aya kitu. Ngaranna ge jalma gelo si Bakul mah tuh. Ayo wong tewak teh tuman teuing. Curelat jeung. Jalma limaan harita ngatinggal rajang. Si Bakul anu keur ngagogoleran harita bari tumpang taki sagala rupa. Halek dak tumbadak harita ngorejat kaget para ningali jalma anu limaan anu aya di hareupeun manehna. Ngarasa keung matang tuh keur si Bakul sebab kakara manehna ngabogaan ilmu nu can pernah digunakeun. Lantaran biasana ge manehna teu boga naon-naon. Ku Ki Sabda teh kur diajarkeun ilmu silat biasa we, jurus-jurus anu memang bisa ala kadarna. Si Bakul harita nu geter hatena sebab ningali jalma-jalma nu jarangkung badag anak buahna Ki Marukawa atanapi Ki Marupati anu geus tangtu ngabogaan ilmu kanuragan anu hebat. Dengekeun Bakul sia teh. Seri sore sorangan, ngomong sorangan dising-sirikeun di ku sorangan. Aing sia teh geblek teuing hirup teh ha. Minus sia kaing. Si Bakul harita anu mundur ka tukang. Sedangkeun jalma anu nita harita langsung ngalengak seuri. Si Bakul anu murungkut harita nyedek kana tangkal, geus teu bisa lumpat ka ditu ka dieu keur si Bakul. Ras ingat si Bakul harita kana jurus nu cikeneh dicobaan. Sarengeh si Bakul harita nyerengeh. Naon sia sorangan sarengeh? Ayo milu jeung aing. Si Bakul harita. Cek si Bakul harita. Sia make jeung amu situ aja. Ayo milu ka aing. Cek si Bakul harita. Ayo. Eta jalma nu rek ngajamret kana leungeun si Bakul harita anu nahan make dampal leungeunna. Si Bakul anu inget kana ilmu cikeneh ilmu caduk anu memang bau caduk we. Si Bakul harita nahan napasna nu saterusna malik arek ngajalan make jurus anu tadi dicobaan teh nu meledak leuwih-leuwih ti bau bangke ucing. Barang harita nongeng si Bakul harita ngadenkeun napasna. Nah, atuh ai pelepes teh harita. Henteu disada tapi melepes ka ameu ku sararea ku nu limaan. Eta jalma nu limaan harita ting koloyong. Liga jair anu menang anu weureuh sabun harita teh. Langsung ting plek-plek langsung nutupan irungna, tapi aneh. Irung ditutupan anger bauna karasa. Ceuli kabeh geus dipepeukan, kabeh anger bau nu teu eureun-eureun seurin. Eta si Bakul nebekakeun seuri dina hatena, tapi heueuh kur ajrat-ajratan we dina ieu nama da keur pura-pura pego teh apan. Si Bakul ajrat-ajratan bari nunjuk harita puguh we jalma teu burileuk panonna, tapi teu bisa kumaha si Bakul anu memang hitut nu kacida pisan bauna dina waktu harita nu teu bisa ditadah ku kakuatan manehanana. Si Bakul ningalkeun eta jelema bari ngalengkahan kana awakna jalma anu keur morongkol harita lantaran teu kuat ku bauna. Aya nu nyusup sagala rupa kana jukut. Aya rupa-rupa jalma anu ditinihan ku babaturanna we aya lantaran mungka anu bau, tapi tetep rasa bau anu tetep aya tur nyaliara nepi kana peujit manehanana. Si Bakul anu leumpang dina hatena harita sesirian. Kurang ajar syarat boktas ya. Hitut aing lebok sia nepi ka seukeut ta irung teh. Nepi ka panon hejo siga panon pare sia. Simut pare ge aya dina manehanana tah. Cek si Bakul harita. Bari terus ngingkig leumpang anu bangun taya karingerang nakeranan. Si Bakul sajroning jalan harita rat-reret ka kenca ka katuhu. Barang ningali kajauhna katingali aya jalma nu keur nangtung mancu dina tangtungan anu megatan ka si Bakul. Anu tetela eta teh geuningan Ki Sudal anu hayang nyaho kana kamampuan si Ki Sudal atanepi Ki Bakul anu ceuk Ki Marupati jol-jol gagah. Ki Marupati anu tadi ngomongkeun ka Ki Sudal sareng geus kadatangan anak buahna anu ngabejakeun yen anak buahna dipencet leungeunna ku si Bakul
Ki Marupati anu ngarah teh nu kaget lantaran pencetan Ki Bakul teh lain jalma anu sakatiga anu mampu ngalakukeun kawas kitu, tangtu jalma nu gagah sakti nu bisa ngalakukeun kawas kitu. Ek teu gagah ku sakti kumaha atuh si Bakul. Sabab Ki Bakul harita anu memang instan dibere ilmu ku Panji Sanan, henteu kudu diajar heula tapi langsung diasupan. Sedengkeun Ki Sudal anu ningali si Bakul nu cungar-cengir suruh ngaserengeh dina waktu harita anu nangtung mancu dina tangtunganana. Harita ngadeuketan ka si Bakul anu leumpang. Reg atuh si Bakul harita eureun dak digdug hatena sabab anu datang teh Ki Sudal. Ki Sudal jalma anu gagah sakti anu tang tantu ceuk pikiran si Sadul bisa mampu ngimbangan Panji Sanan oge. Ki Bakul harita neuteup seukeut ka Ki Sudal bari eureun. Pok Ki Sudal harita ngomong. Arek ka mana si laing Bakul? Nu benar sia ngomong teh. Ceuk Ki Bakul harita. Dewek hayang nyaho, di mana sia guguru ilmu teh Bakul? Ki Bakul harita. Gigi deug bari ngapis-ngapis leungeunna, tanpa leungeunna nandakeun teu nyaho. Nu bener sia Badul. Sabab aing ngadenge laporan siap hebat. Sabenerna ti saha ilmu sia? Nah ki sekti sabda. Ceuk Ki Bakul harita bari kitu. Ngaku sia Sam. Di mana ilmu sia? Lamun teu ngaku dipodaran sia ku aing. Ceuk Ki Sudal mimiti kapancing amarahna harita ku si Bakul. Si Bakul mundur ka tukang dua lengkah. Ki Sudal anu nyampeurkeun harita. Bakul, dengekeun. Aing penasaran. Sabab tadi anak buah aing dua datang. Cenah sia ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Jadi aing kapancing euy. Sabenerna sia geus boga ilmu naon sia ha? Ceuk Ki Sudal harita nu taki-taki rek nyerang ka si Bakul. Ki Bakul harita nu mundur deui ka tukang dua lengkah. Ki Sudal harita amarahna kareng ka si Bakul. Harita ngan curelat harita Ki Sudal ngacurelat rek newak si Bakul rek dibawa ka Ki Marupati. Tapi nu matak aneh barang keuna kana leungeunna eta awak si Bakul ibarat belut harita leur nakranan ngagolosor teu katewak ku Ki Sudal. Gebeg Ki Sudal harita kacida bisa nreuwasna kunaon si Bakul harita awakna leur lir ibarat belut. Ki Sudal anu neuteub seukeut ka Ki Bakul anu kaget si Bakul oge. Teu nyaho ilmu naon anu aya dina awakna, teu nyaho sama sakali Ki Bakul. Tiba bisa ngagunakeun we da jeung teu apal ilmu naon. Kurang ajar sia Bakul. Sia geus ngabohongan ka urang dieu teh lah sia teh geuning jawara euy. Aing kakara nyaho, lamun teh mah aing teu nyaho, wah maksud sia jadi jawara teh dikanyahokeun teh kunaon ha? Rek ngobrak-ngabrik ieu kampung. Teu bisa salah Bakul. Saha jadi guru sia teh ha? Ki Sabda atawa saha? Kurang ajar sia. Corelat deui harita Ki Sudal ngacorelat. Ki Bakul anu keur nangtung mancu dina tangtunganna bari neuteub ka Ki Sudal siga anu aya nu minahkeun atawa akna. Corelat Ki Bakul harita ngacorelatkeun ka gigireun Ki Sudal. Leungeunna harita meta nu maksudna rek ngagebor kana palebah dadana Ki Sudal anu katingali lowong. Tapi Ki Sudal anu reuas tur ngarenyag barang ningali ramo-ramo Ki Bakul anu rek habak kana palebah dadana. Corelat atuh Ki Sudal harita ngacorelat bari mundur ka tukang dua lengkah. Hiukna dengan si Bakul karasa asa panas kana awakna Ki Sudal. Ki Sudal dina hatena ngomong, kurang ajar. Tetel ieu Ki Bakul teh lain jalma sakatiga, lain jalma ata-ata geuningan. Tetela ngabogaan aji kasaktian anu hebat nakeranan di mana guguruna si kasabalan deui. Aing kakara apa lamun Ki Sudal, lamun Ki Bakul ayeuna ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Bakul. Sabenerna sia guguru ti mana? Ki Bakul harita teu nemalan, percuma nemalan oge. Harita kutuba neuteub seukeut ka Ki Sudal atuh puguh nyel amarah Ki Sudal harita ngan beresat harita Ki Sudal nyerang deui ka Ki Bakul. Si Bakul anu diserang harita lir ibarat aya nu mawa deui wae awakna aya nu minah-minah jigana teh.
corelat Ki Bakul harita kagigireun anak Ki Sudal. Harita leungeunna mata deui ware arek ngarah kana ka kemplongna Ki Sudal. Ki Sudal anu arek diarah ke kemplong harita ngalenyap deui wae sabab ngarasakeun aya hawa panas anu ngarah kana pelebah ka kemplong manehanana. Kan corelat harita Ki Sudal ngakecoratkeun ka belah kenca plos serangan Ki Bakul harita ngeplos. Ki Sudal harita ningali tongong Ki Bakul anu lengah harita ngasupkeun sukuna nu maksudna kacejek kana pelebah tongongna Ki Bakul. Tapi orok kaya Ki Bakul harita anu malik langsung ngakebug kana bitisna Ki Sudal. Ki Sudal harita ngalenyap deui wae sabab setiap si Bakul ngayakeun serangan hawa panas anu pasti bakal nuturkeun kana leungeunna si Bakul. Ki Sudal anu narik sukuna harita tapi si Bakul harita anu teu cicingeun ningali dada musuh anu ngemplong lantaran Ki Sudal anu keur narik sukuna. Antap parah si Bakul harita kepretanana ngeunaan kana pelebah dadana Ki Sudal. Hiuk cerebet. Ki Sudal harita mundur ka tukang pebangkeungan aya kana sababaraha lengkahna. Sedangkeun Ki Bakul anu nyerenge harita ngarasa atoh kakara meunang ngelehkeun jawara anu gagah sakti model Ki Sudal dina waktu anu sagepragan. Ki Sudal anu dedaleg-degan harita nahan kasaimbangan awakna. Leng karasa kana sirahna Ki Sudal harita lir ibarat aya hawa anu mantak ngurel nakeranan nu nandakeun tanaga jero ti si Bakul harita geus nyaliara jadi racun tina awakna Ki Sudal. Ki Sudal anu kabeunangan pelebah dadana harita katingali ngagempeng hideung dina pelebah dadana Ki Sudal. Deug Ki Sudal harita deug-deugan. Bru Ki Sudal harita namru. Tapi Ki Sudal hudang deui saterusna ngoronang. Oke Sudal harita ngomong sorana pegat-pegat. Kurang ajar sia Bakul. Awas ya Bakul. Ki Bakul harita nyang serikeun bari ngingking si Bakul teh bari seserian teu puguh sagala rupa. Sedangkeun Ki Sudal harita nu nangtung lalengkah halu muntang kana sagala rupa nu bisa kapuntangan kadang-kadang ngoronang hayang nepi ka imahna Ki Marupati. Tekung sirira Ki Sudal anu nepi ka imahna Ki Marupati lantaran teu pati jauh teuing. Kaget keur Ki Marupati harita langsung narik Ki Sudal. Aya naon Ki Sudal ieu teh? Kurang ajar. Gubrag harita Ki Sudal ngagubrak. Aya naon ieu teh sebenarnya aya naon sanu geus tarung jeung anjeun Ki Sudal? Ki Marupati nanya deui harita bari neuteub seukeut. Si Bakul bener ngabogaan aji kasaktian hebat. Marupati harita ngahulang bari neuteub seukeut ka Ki Sudal. Si Bakul ngabogaan aji kasaktian hebat. Di mana guguruna si Bakul haram ciadah kurang ajar teh? Cika ningali dada teh. Nah, ieu mendekang gempeng hideung tabak ramo koas kieu. Waduh. Ieu ajian anu kacira pisan hebatna. Ngandung racun, lamun teu buru-buru diobatan, lamun teu buru-buru diubaran. Ieu ajian geus pasti bakal maragatkeun nyawa ieu. Aduh. Ki Sudal harita geus teu inget di bumi alam harita lengerak Ki Sudal kapiuhan dina waktu harita. Golok-gok getih anu semu hideung harita ngalai dina pelebah pipi dina pelebah bibirna. Ugo we Ki Marupati harita riwas ningali Ki Sudal anu ngalengerak kapiuhan bari jeung ngaluarkeun getih anu lelamaran tur hideung katingalina. Ki Marupati anu kurang ajar teh cenah keheul nakeranan ka Ki Bakul. Kurang ajar Ki Bakul. Awas ya Bakul. Ki Marupati harita melongka anak buana. Maraneh jaga ieu imah euy, jaga ieu Ki Sudal. Kurang ajar. Si Bakul kurang ajar teh yeuh, udah dipodaran ku aing sia. Ceuk Ki Marupati anu amarah nakeranan. Corelat harita Ki Marupati anu ngacorelat sakolepat geus teu katingali di cirimna Ki Marupati. Ki Marupati harita nuluak liuk ningalian di mana ayana si Bakul anu cedah ngaliwat ka belah wetan. Ki Marupati geus nanyakeun ka sabaraha urang oge nu nunyukeun ka belah wetan. Barang harita bener we si Bakul anu keur leumpang harita. Bari leungeunna siga anu jaipongan leumpang teh. Terus bibirna oge nu kunyam-kunyem si Bakul. Si Bakul anu dianggapna jelema gelo jeung pego we memang loba kaanehanana.
Sararea ngerasa bingung, ngerasa heran. Anak buahna Ki Marupati parang ngadenge si bakul anu gagah sakti pas gitu. Parang ningali si bakul anu keur lempang Ki Marupati hari tengah corilat hakahareupeun si bakul. Eureun sia bakul, kurang ajar. Si bakul hari teh eureun bari mundur ka tukang dua lenggah. Kurang ajar sia. Tetela sia teh geuningan ka aing geus ngabobodo ha. Sia teh tetela ngabogaan aji kasakten anu hebat euy. Saha sebenarnya guru sia? Si bakul hari teh gogodeg. Nu bener sia guru sia saha? Datangkeun ka aing deui. Si bakul hari teh gogodeg deui. Kurang ajar sia. Aing bingung ngomong kanu kurang ajar kawas kieu mah kan. Ki Marupati harita ngawatek ajianana. Ki Marupati teu wani gagabah ka si bakul sabab ningali Ki Sudal anu kabeunangan ku si bakul ku ilmu anu kacida pisan gagah saktina. Ki Marupati ngablesat harita rek ngarah ka si bakul. Si bakul anu nangtung mancu harita dina tangtunganana. Manehanana atuh ngejahtkeun awakna, leungeunna anu ngabenung serangan ti Ki Marupati harita. Jadi ibarat anu memang ngahaja si bakul hayang nimbangan pangartina Ki Marupati. Barang harita dua gerakan bantrok di tengah-tengah ngajadikeun harita sora anu ting beledug di Jomantara. Hiu gedug das ya. Ki Marupati anu mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna sedengkeun Ki bakul harita kurtibah kageser saeutik harita tina tangtunganana. Si bakul harita nu nyerenge sedengkeun Ki Marupati anu ngarenghap panjang sabab karasa sesek napasna. Kurang ajar. Haram jadah Ki bakul. Kurang ajar si bakul teh bener-bener kurang ajar. Wah, mun kieu mah aing ulah nepi ka bantrok kakuatan jeung si bakul yeuh. Aing eleh tanaga. Udah ngora ngalawan aing kolot yeuh. Ceuk si Marupati dina hatena harita ngarasa ieun si bakul memang budak ngora. Corilat harita Ki bakul bari sanggeus beres mengatur napasna. Ki bakul harita nyerang deui ka atanapi si Marupati nyerang deui ka Ki bakul. Harita awakna dicoretan muteran kan awakna si bakul. Neangan celah pikeun si bakul. Tapi si bakul anu muter jika pangal we dina waktu harita nuturkeun kumaha Ki Marupati ka mana lompatna. Atuh puguh keur Ki Marupati ngarasa kaget jeung heran ningali ilmu anu dipimilik ku si bakul. Ajian-ajianana di mana ceuk pikirna kitu. Kurang ajar. Di mana si bakul menang ku guru kawas kieu ilmu kacida pisan hebatna. Bakul. Pejakeun ka aing. Di mana sia guguruna? Si bakul anu nyerenge harita kur tiba gogodeg beda bisa ngomong. Si bakul harita ngajadikeun jengkel we keur Marupati mah. Atuh puguh we Ki Marupati harita teu bisa kumaha diwati nyerang ka si bakul harita ngababe buta. Seranganana harita anu memang terus-terusan ngahancar ka si bakul. Si bakul anu teu cicingeun harita sarua nyerang ka si Marupati. Ki Marupati anu ngarasa reuwas lantaran Ki bakul palebah dampaleungan nyolodor nyodok kana palebah jajantung manehanana. Rokaya Ki Marupati harita embung lamun nepi kakeun jajantungna kasodok harita ku leungeun Ki bakul kur ramo-ramo anu heurasna anu mengandung hawa panas anu kacida pisan panasna. Ki bakul anu terus-terusan nyusul tepus ka Ki Marupati. Sedengkeun Ki Marupati oge teu eleng harita cecereatan ka kenca kakatu ngahindarkeun leungeun-leungeun si bakul anu lir ibarat lencog anu rek nyusup kana awak manehanana. Dina hiji kesempatan si bakul ningali kakemplong musuh anu katingali ngemplong. Ki bakul harita langsung ngepretkeun dampaleungeunna ramo-ramo anu heuras anu ngandung kekuatan sapinuhna harita dikepretkeun kana palebah kakemplongna Ki Marupati. Hiup cerebet. Ki Marupati harita ngaplengkieung ka tukang. Sedengkeun si bakul harita nyusul tepusna. Nu maksudna rek ngarah kana palebah dadana Ki Marupati. Tapi orokaya Ki Marupati harita ngajaul ka tukang lantaran mung lembut nepi ka dadana harita nasibna sarua jeung Ki Sudal. Ki Marupati harita ngajorilatkeun awakna sedengkeun si bakul anu terus nyusul tepus kana awakna si Marupati. Marupati anu geus ngarasa jengkel ka si bakul harita nangtung mancuh bari ngawatek ajianana. Rasa aya awa anu kacida pisan panas nyangkap di pelwadinya nyaliara kasakabehanana. Tak tatangkalan anu sakira deukeut jeung si Marupati harita lir ibarat anu kaduruk. Beger katingali
tatangkalan anu sawarehna harurung lantaran hawa panas anu tidak bisa nyongkapna dina waktu harita. Si bakul anu mundur ka tukang dua lengkah, sedengkeun Ki Marupati ningali si bakul anu mundur ka tukang dua lengkah harita seuring ngabarakatak. Bakul sia dina waktu ayeuna wayahna kudu modal tidak dampaleungeun aing sia bangsat. Ya curilat harita Ki Marupati ngacurilatkeun awakna. Maksudna rek ngarah kana dadahna si bakul anu kakara nangtung harita mancuh dina tangtunganana. Sedangkeun si bakul siga aya anu ngacuralitkeun awakna ngajauh harita ka Jomantara. Sedangkeun sukuna Ki bakul harita ngajejek kana palebah tonggong si Marupati. Barang harita geduk Ki Marupati harita nyungkur dina palebah taneuh salantaran jejekanana si bakul teh nu ngandung kekuatan tenaga jero. Yuk geduk das. Jungkel. Harita Ki Marupati ngajungkel. Sedangkeun si bakul anu kakara celek neng celek dina taneuh harita langsung nyusul tepus rek ngajejek kana awakna Ki Marupati anu keur ngadapang harita. Tapi orokaya Ki Marupati harita nu ngagodagan aji kekuatan anu hebat. Harita lir ibarat ngajentring awakna ngacuralitkeun awakna deui nyingkaan panarajang ti si bakul atuh plos panarajang si bakul harita ngeplos. Sedangkeun Marupati oge harita teu cicingeun harita nyerang deui ka si bakul nangake jurus-jurusna anu ampuhna. Atuh corelat dua bayangan harita ting corelat silih serang silih gabrug silih dedetkeun dina waktu harita. Si bakul anu kas harita nu nyerang ka Marupati ditahan ke kapaksa harita kudu ngebendung serangan si bakul. Sebab lamun teu bendung teu dibendung bakal ngeunaan kana palbadada. Hiu keduk das deug Ki Marupati harita ngadalig ka tukang aya kana 3 lengkahna. Sedengkeun si bakul harita mundur ayeuna mah aya kana salengkahna nandakeun si bakul tanagana lumayan geus kakuras. Marupati harita nu terus-terusan nyerang ka si bakul sabab cikeneh si bakul geus mundur ka tukang salengkah. Sedengkeun ayeuna si bakul anu lir ibarat kadeseh ku si Ki Marupati. Leungeun Ki Marupati anu harita arek ngagedor kana palebah dadana si bakul. Tapi arokaya si bakul sanajan katingali geus lungseh na keranan. Si bakul lir ibarat aya tanaga tambahan harita jauh awakna ngajaul ka luhur. Bari sukuna harita rek ngapit kana palebah tarangna si bakul atanapi tarangna Ki Marupati. Tapi Ki Marupati harita ngadeungeutkeun awakna bari nyikapkeun sukuna rek nalapit rek nyabok kana palebah dampa sukuna si bakul. Si bakul anu sakolebat ngejetkeun sukuna bari muterkeun awakna harita sukuna anu reka banting kana awakna si bakul. Lenyap atuh si Marupati harita ngalenyap. Bantingan suku si badul harita ku tiba ngeplos ngakan angina. Jebrod harita bantingan suku si badul hade kana tangkal anu kurang leuwih meureun sagede cangkeng borobot eta tangkal ngaborobot. Lenyap deui ade Marupati ngaborobot atana ngalenyap. Sabab lamun dipikir keuna kana awak manehanana geus tangtu nasibna bakal sarua jeung tangkal eta awak manehanana bakal copot. Si bakul anu nangtung mancuh bari neuteub seukeut ka Marupati. Marupati oge sarua arti asa dibere celah si bakul anu memang eureun teh. Sabab lamun terus-terusan nyerang bisa wae si Marupati kabeunangan ku serangan Ki bakul. Renghap Ki Marupati harita ngarenga panjang ngatur tanaga jero na harita supaya tanagana pulih deui dina waktu harita. Si bakul anu nyerenge harita ngan sabrut harita si bakul nyarajang deui ibarat banteng anu lapar. Ibarat maung anu lapar harita ngarahkan awakna Ki Marupati. Gerakanana anu memang leuwih gancang tibatan tadi atuh puguh Ki Marupati anu bingung sebab si bakul lir ibarat anu namah tanagana di waktu harita. Tapi harita Marupati anu embung awakna direweg ku si bakul kacurilatkeun awakna kagigir bari ngeting kana palebah leungeun pigeulangna si bakul atuh galeong si bakul harita galeong kasempetan keur Ki Marupati harita nyusul tepus nu maksudna arek ngajejek kana palebah tonggong si bakul. Tapi si bakul jika aya panonan dina tonggongna barang suku arek ngajejek harita sakolebat Ki bakul malik harita ngepretkeun leungeunna anu hareuras tur ngandung hawa panas. Sedengkeun Ki Marupati anu apal kana keperetan si bakul anu tangtuna teu mikeun lamun nepi ka sukuna remek dina waktu harita. Kuragiru harita narik sukuna tapi hanyakal pas narik palebah ka kemplongna Ki bakul anu kajaga dina waktu harita. Hiu peletak harita sintrekan curugna si bakul anu tadi arek diarahkeun kana bincurang ayeuna ngeunaan kana pelebah ka kemplong. Yadau galeong
Ki Marupati ngagaleong harita parah nakeranan sabab tetela kursa kadar sintrekan anu tumibana karum Ki Marupati mentak seueuh tur nyek sarek kana sakabeh awak. Ki Marupati harita nu geragiru ngagunakeun kakuatanana ngakibrikeun awakna mikeun rasa nyeri anu karasa dina waktu harita. Si bakul harita nu nyerengeh bari ngelelkeun letah nandakeun ledekan si bakul sedangkeun Ki Marupati anu ningali si bakul ngelelkeun letah kawas kitu puguh we amek anu kacida pisan amekna. Tapi sanajan amek Ki Marupati teu wani gagabah ka si bakul. Coba beus jelas ayeuna mah si bakul teh bener-bener hiji jawara anu patut kumanehanana diperhitungkeun. Si bakul anu ngabogaan ajian satata jeung manehanana tangtuna. Satata jeung Ki Sudal buktina Ki Sudal harita nebekakeun teu walakayana sageus ngalawan si bakul. Kurang ajar. Aing kudu ngagujakeun Aji Pamungkas ieu mah. Sabab lamun teu kieu, wah cilaka. Ceuk Ki Marupati harita bari ngageter awakna ngawatek ajianana anu paling akhir tuh ajian Pamungkas. Sabab iwati ajian eta anu bisa mampu ngelehkeun si bakul kitu ceuk pikirna. Ki Marupati anu ngageter awakna harita bari meureumeun panonna. Senengkeun si bakul anu mundur ka tukang harita ningali kana gerakan Ki Marupati nu araraneh kawas kitu. Awakna anu semudoyong ka hareup sedengkeun leungeun-leungeun anu siap pikeun ngarontok. Harita Ki si bakul neuteub seukeut barang gerakan harita Ki Marupati anu geus namatkeun jang jabokanana mapatkeun aji kasaktena anu paling akhir atanapi pamungkasna. Barang harita rek diserahkeun corelat aya cahaya atanapi aya kalangkang anu warna hideung harita ngacorelat pikeun nyamar ka si bakul. Les cirim si bakul sabaraha harita leungit ilang tanpa karana. Atuh puguh we Ki Marupati harita amek anu kacida pisan amekna nu antukna eta tenaga jero teh harita dihajarkeun kana tangkal anu aya dinya kan borobot eta tangkal anu sakitu gedena teh ngaborobot harita ngagebur ku seuneu anu kacida pisan hebatna. Urang ngajar aram cadas ya si bakul. Ka mana si bakul ieu? Si Marupati harita amek-amekan beri ngakejrikeun sukuna segala rupa nepi ka nyecep kejrigna sukuna oge harita nepi kana mumuncanganana. Amek nyedek tenaga midek. Si bakul anu baris hancur dina waktu harita tau nyaho-nyaho geus ilang tanpa karana di haripun manehanana. Sedengkeun si bakul anu harita aya nu mawa tetela anu mawa teh geuningan Panji Sanan. Panji Sanan anu pas kabeneran keur ngaliwat ka belah badinya ningali aya nu tarung anu tetela geuningan si bakul. Panji Sanan anu ngadepong harita dina satukangeun tangkal ningali gerakan-gerakan Ki Marupati anu lain saimbang jeung si bakul. Utang tuna anu teu sapenuhna kumanehna dibere aji kasakten. Nutang tuna we moal kuat pikeun ngalawan Ki Marupati, kuat sote ngalawan Ki Sudal. Sebab Ki Sudal anu memang sanapeun Ki Marupati. Ningali aji pamungkas anu dipake ku Ki Marupati. Kuragiru harita taki-taki keur Panji Sanan. Sebab manehna nyaho bahaya keur si bakul. Barang bener we beres Ki Marupati mepatkeun campe pamakena. Panji Sanan anu nyamar awak si bakul nu leungit ilang tanpa karana langsung nepikakeun Marupati harita amuk-amukan sorangan sabab ajianana teu bisa niban ka si bakul. Panji Sanan anu mawa ka si bakul ke tempat anu biasa, hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu anu teu dikanyahokeun ku jalma-jalma. Gek Panji Sanan harita diuk dina batu. Si bakul anu reuwas harita barang ningali Panji Sanan anu diuk langsung. Gusti Panji Sanan, bakul tetela ilmu Ki Marupati kula geus apal sakumaha ajen pangartina tangtu anjeun mah mampu ngalawan Ki Marupati. Nuhun pisan Gusti. Tenang we. Anjeun istirahat heula we di dieu. Engke pasosore urang mulang ka Desa Kumpal. Nuhun Gusti. Ki Sudal nu kabeunangan ku anjeun moal bisa diubaran lamun teu ku anjeun sorangan. Atawa ku kuring Ki Marupati anu memang saluhureun anjeun elmuna. Kusabab anjeun memang can disapinuhna dibere aji pangarti ku kula. Tapi dina ayeuna peuting pikeun ngimbangan Ki Marupati kula rek nurunkeun ilmu ka anjeun.
sampai anjeun mulang ka tempat kakimu kumpal tanapi kaki sabda. Aduh, nuhun pisan Gusti. Teu kudu gitu. Memang kewajiban kula ka dieu. Si bakul harita dikupayan nu saterusna gek diuk dina hareupeun panjisanan anu seperti biasa. Leungeun panjisanan anu ngageter harita beri mepatkeun aji kasaktena rek geus di elmuna. Ek nurunkeun di elmuna pikeun ngajadikeun si bakul tangguh di eta pitempatan, pikeun ngajaga eta pitempatan. Leungeun anu ngageter harita ditempelkeun kana mun-munan pledug aya haseup anu warna bodas harita ngelun tina pelabah mun-munan si badu atarapi si bakul. Ajian anu memang pikeun ngimbangkeun pangartina Kimarupati anu ayeuna geus asup kana awakna si bakul, sedangkeun si bakul anu narimana harita ibarat sing sireumeun sabada sang awak-awak. Harita melengking si bakul teh tapi teu bisa kumaha sabab awakna anu karasa reget sabada harita. Sanggeus asup kabeh ilmu anu dibikeun ku panjisanan, jangelek harita si bakul lir ibarat awakna anu memang kuat jag-jag sehat jeung sajebana nu tadi katingali geus leuweus. Panjisanan anu nangtung harita, bakul, sumuhun Gusti. Anjeun ayeuna geus ngabogaan ajian anu tidak bisa hebatna. Anjeun bakal mampu tong sieun ku Kimarupati. Kajeun Kimarupati ayeuna ngaluarkeun aji pamungkas. Anjeun bisa nagen ngahalangan ajian tur nagen ngebandingan ajian Marupati. Uhun Gusti, nuhun pisan. Nyes ayeuna mah urang balik yuk. Corelat panjisanan hari tengah corelat leuwih ti heula. Dituturkeun ku si bakul harita nu milu ngacorelat pikeun datang ka imana Ki Sabda dina waktu anu geus sore. Kaayaan di imahna panjisana atanapi Ki Marupati. Harita anak buahna ngarasa bingung sebab Ki Sudal anu can hudang wae alias kapiuhan. Marupati harita anu ngarasa bingung oge sabab Ki Sudal teh kasebutna jalma anu gagah tur sakti, tapi datela teu mampu nahan ku gempuranana Ki Sebuadu ku si bakul. Sabab memang si bakul ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Marupati anu pok ngomong harita kasakabe anak buanan wae dirinya kurang ajar. Si bakul giliran ku aing bieu arek di hancurkeun awakna, tapi si bakul ibarat aya nu mawa euy. Nu jadi kapikiran ku aing dimimiti iraha si bakul ngabogaan aji kasaktena. Nah ti baheula-baheula atawa memang kakara ayeuna-ayeuna, tapi lamun kakara ayeuna-ayeuna asa teu mungkin euy. Sabab ajian anu dipiboga ku si bakul teh lain ajian sembarangan. Anu tangtuna kudu guguru kurang leuwih meureun 10 tawa 20 tahun euy. Sedangkeun si bakul ayeuna kakara nyaho elmuna, berarti si bakul ngabogaan ajian kasaktian teh geus tibaheula nu jadi pikiran teh saha nu jadi guruna si bakul ayeuna. Sararea iwal ti tungkul we tong boro-boro ning manehanana bet guruna we teh apa saha atuh. Sedangkeun Ki Sudal anu can hudang wae harita jadi kahariwang getih anu garing harita nu ngalei dina pipina dibersihan harita ku anak buahna Ki Marupati. Ki Marupati anu ngadeuketan ka Ki Sudal anu keur ngagorel harita teu usik teu malik. Panona peureum ngajepat we harita jiga mayit. Aduh, kudu kumaha aing ngubaranana euy. Cikan barudak buka bajuna euy. Baju Ki Sudal harita dibuka. Sedangkeun Ki Sudal oge dihudangkeun teu disaranaikeun tapi dicepengan ku sararea. Ki Marupati nu ngawatek ajianana harita pikeun ngubaran ka Ki Sudal. Harita leungeunna ditempelkeun kana pelebat tongongna Ki Sudal. Hawa panas nu nyaliara kaluar kana awakna Ki Sudal. Ki Sudal harita anu langsung porolo Ki Sudal harita anu ngaluarkeun getih anu warna hideung. Tapi
Kisudal anu deui we kapiuhan deui wae teu mempan pikeun Ki Marupati ngubaran Kisudal. Ki Marupati anu ngasa bingung sabab ajian manehana teu mempan. Anu tetela ajian si Bakul anu leuwih hebat. Tuh bingung kudu ngubaranna kos kumaha. Kung silila harita kadingali aya nu datang kadinya. Nyaeta Ki Sabda. Adu ngadenge Kisudal di anak buahna anu kabeunangan tur tarung jeung Ki Si Bakul. Sampurasun, assalamualaikum. Ceuk Ki Sabda harita. Rampes, ceuk sararea harita. Anak buahna Ki Marupati anu mirid mered harita mere jalan ka Kisudal atarapi ka Ki Sabda. Punten Ki Marupati, kula teh kadenge ditadi teh anak buah kula. Cenah mah Kisudal ayeuna keur kabeunangan ku ajian ti Si Bakul cenah. Marupati anu neuteup harita ka Si Sabda. Ki Sabda, memang benar Ki Sabda. Kisudal anu kabeunangan ku budak goblok anu ngaranna Si Bakul euy. Ayeuna kapiuhan anu geus tidak bisa dilana teu bisa diubaran. Rek naon anjeun ka dieu? Har, make jeung rek naon sagal. Apan Kisudal teh warga kula. Nu tangtuna we. Kula moal ngabeda-bedakeun. Mana anak buah kula, mana warga kula. Kisudal urang kampung Kumpal. Sararea di dieu nu aya di dieu urang kumpal. Nu tangtuna kula nu jadi pamimpin di ieu desa. Hayangnya kumaha nu jadi anak nu jadi rahayatna meureunan. Wah, ulah pura-pura sia Ki Sabda. Kula rek tanya ka anjeun euy. Saha sabenerna guruna Si Bakul? Lamun hayang nyaho guruna Si Bakul, iwal ti Si Bakul sorangan anu nyahona. Sabab kami tisa memeh Si Bakul datang ka imah kami. Kaayaan Si Bakul anu memang geus kawas kitu. Anu geus gagah sakti ngan pedah kami teu loba omong. Jeung Si Bakul oge memang teu bisa ngomong. Jadi Si Bakul teh samemeh datang ka imah kami teh memang geus kaayaan gagah sakti. Awalna memang kula teu percaya, tapi memang kenyataan seperti kitu. Kunaon bisa bantrok jeung Si Bakul, kapan sarua-rua Si Bakul jeung urang teh panan dulur meureun. Si Bakul sarua urang kumpal. Kisudal komo deui pamimpin di urang kumpal. Kunaon make jeung hayang bantrok, lain kudu bantrok sabenerna mah. Kudu paheuyeuk-heuyeukkeungeun, pantai-antai tangan supaya kampung urang teh memang jadi kampung anu kuat. Lantaran rahayatna memang teu pairi-iri. Wah, ulah dakwah di dieu Ki Sabda. Nya, kura mah kudu sakadar nepikeun pedah kura teh kapilih jadi pamimpin. Lamun anjeun jadi pamimpin meureun Ki Marupati, nu tangtuna anjeun bakal ngabejakeun, bakal nepikeun teh nu sarua kawas kuring meureunna. Sararea ngarti kana naon anu dijadi omongan Ki Sabda. Sanajan kumaha oge Ki Sabda memang pamimpin di dinya. Sararea teu bisa baha ka Ki Sabda sabab geus kitu aturanana. Sanajan Ki Marupati memang gagah sakti ilmuna disaluhureun Ki Sabda, tapi Ki Sabda memang pamimpin. Dianggapna raja we lamun raja teh mah. Moal aya nu bisa baha ka Ki Sabda. Adat di eta pitempatan memang kitu. Saha nu jadi pamimpin ceuk paribasana budak orok jadi pamimpin kabeh kudu nuturkeun. Karena naon parentah anu jadi pamimpin. Teu meunang aya nu baha, teu meunang itu, teu meunang ieu sanajan eta pamimpin teh kasebutna orok atawa budak. Ingat kadinya Ki Marupati teu bisa kumaha-kumaha dikibarti cicing we. Dina hatena mah jelas Ki Marupati teh hayang gebug we ka Ki Sabda. Cik ulah hayang ningali ieu. Kawas kumaha lukana Kisudal teh. Anak buahna Ki Sabda harita mere jalan
sedengkeun Kisabda anu leumpang ngaliwatan ka Kimarupati anu mureleng. Tapi kursabita kabatas kitu. Kisabda anu sila harita neuteub seukeut kana luka dina hatena pok ngomong. Kacida pisan hebat. Aing bisa nyageurkeun anu model kieu. Ceuk Kisabda dina hatena. Pok ngomong Kimarupati. Kimarupati. Daon Kisabda. Na geus pernah ku anjeun dicoba, dicageurkeun. Kula geus cobaan tapi teu mempan. Kumaha lamun kula nyobaan? Sabab Kisudal teh mangrupakeun anak naon teh maksudna rahayat kula. Jatuh naon sakira-kira pisageureun mah. Kan ngaranna ge nyoba. Geuningan Kimarupati ge geuning urutna ayeuna. Kula ge rek nyobaan we. Sabab kula ge sarua boga pangaweruh. Kula memang boga pangaweruh. Tapi nyobaan mah kudu kan. Nyoba ngetes sugan we. Kula doa kula diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ulang ngomong-ngomong nu kitu di dieu mah. Kajeunting urang beda ageman Kimarupati. Urang kudu silih hargaan. Anjeun rek ngagem naon? Mangga. Teu naon. Ulah ngaganggu kana ageman kula, da kula ge moal ngaganggu kana ageman urang. Anggur mah anjeun jeung kula rahayat nu boga ageman nu beda. Ulah agemanana memang muslim. Ulah aya pacegrogan. Ieu kampung-kampung urang. Ieu desa-desa urang. Jalmana urang dieu ulah arek pairi-hiri tampian. Tetep ceuk urang tadi. Ulah arek itu ulah arek ieu komode bari iri dengki jaya kaniaya. Geus cik pangangkatkeun barudak. Ceuk Kisabda atuh puguh anak buahna harita gentak kararangkat. Leungeun Kisabda harita ngageter, sedengkeun Kimarupati dina hatena pok ngomong. Urang ajar. Moal matak cager bet aing we ge luhur ilmu jembar panalar. Leuwih ti sia. Teu bisa nyageurkeun komo si laing sahanapeun aing. Dah sajar mah goblok teh mah. Ceuk Kimarupati harita sosoak dina hate tapi dan teu ari ngomong. Sabab Kisabda memang pamimpin ceuk tadi. Sararea neuteub seukeut ka Kisabda anu meureumkeun panonna. Leungeun anu ngageter harita nu ngaluarkeun hawa anu kacida pisan panas jeung haneut. Kisabda sakumaha omongan Panji Salam setiap arek ngubaran jalma, setiap arek ngobatan jalma. Tetap urang kudu menta kana baka kemaha kawasa tur yakin. Jalma ieu bakal dicageurkeun. Ulah poho maca bismillah, ulah poho maca sholawat jeung sajabahna. Kitu ceuk Panji Sanam. Naon anu geus diajarkeun ku Panji Sanam diterapkeun dina waktu harita. Sabda harita anu ngawatek ajian kakuatanana. Bari di gunyam kunyem memed neneda nyuhunkeun kana Maha Kawasa supaya ieu Kisudal bisa cager sabihara-bihari. Barang ditempelkeun harita menang sababaraha waktu dina tonggongna Kisudal. Kisudal harita katingali mangking jegoh batu. Brolo Kisudal harita ngaluarkeun deui getih nu lalamaran. Eta getih teh getih warna anu memang hideung. Tapi ayeuna mah henteu langsung kapiuhan. Kisudal bisa ngarema, bisa ngarenghap. Saterusna kakuatan Kisabda terus dipantengkeun dina pelewah tonggongna. Kisudal melengking harita lantaran karasa asa nyaliara hawa panas anu asup kana awakna nuturkeun kana satiap getih anu ngeclak. Kisabda anu terus mereumkeun panonna nenda ka Maha Kawasa. Jegoh di harita batuk tapi ayeuna mah teu kaluar getih. Urti basu mengir we nahan hawa anu memang nyaliara ka sakabeh awak manehanana kana buku-buku leungeun manehanana tadi leus. Sanggeus kitu Kisabda ngeureunkeun pangawasana. Sedengkeun Kisudal sanggeus dieureunkeun pangawasana harita. Cengkang harita ngacengkang deui ka tukang, tapi teu lingla
Ki Sudal harita hudang deui sorangan. Rurat tereret ka kenca ka katuhu. Parang rep ka tukangeuna kasih sabda. Sabda. Ceuk Ki Sudal harita. Ulah Kang. Kumaha? Aya perkembanganana. Aduh, sabda. Nuhun. Aduh, akan geus dicageurkeun sabda. Ceuk Ki Sudal harita jonyo we kana sukuna Ki sabda anu keur sila. Tong kieu. Tong kieu Kang, keun. Urang teh pan papada jalma sapuh kitu, urang teh dulur teu kudu kieu. Wajib hukumna silih bantu. Anu mampu wajib ngabantu, nu teu mampu akang ayeuna dianggap teu mampu lantaran boga panyakit. Kula anu mampu wajib hukumna ngabantu lamun bisa. Dina teu bisa nage kan ngusahakeun. Anu alhamdulillah geuningan akang ayeuna bisa sehat deui, jag-jag waringkas deui. Aduh, sabda akang benda dihampura sabda. Sabab salama ieu akang sarila ieu akang kacida pisan ngarendahkeunana ka anjeun sabda. Teu naon Kang. Kula ridho lillahi ta'ala. Kula direndahkeun ku manusia. Sugan we. Darajat kula ku Allah ditinggikeun Kang. Allah anu nyiptakeun urang sadaya. Sabda kumaha Kang? Nari panjisanan aya. Masih kena aya di mana anjeun? Aya Kang. Panjisanan anu tetep panggenak. Saban poe, saban peuting, saban isuk ngawuruk barudak ngararaji jeung kolot-kolotna pangaosan. Alhamdulillah. Kuring jeung sakabehan warga anu asup kana kelompok muslim saeutik gedena geus ngarti. Sedengkeun Ki Marupati anu ngarennya kaget barang ningali Ki Sudal anu cager dina leungeunna Ki Sabda. Dina hatena Ki Marupati tanda tanya. Aing aneh. Nah, Ki Sabda teh guruna Ki Bakul. Aing wae teu mampu nyageurkeun Ki Sudal, tapi Ki Sabda kunaon bisa mampu nyageurkeun Ki Sudal. Aing yakin si Bakul pasti muridna Ki Sabda ngan teu dikanyahokeun. Ki Sabda hari tengah red. Kumaha Ki? Kula rek nanya ka anjeun. Nah anjeun anu jadi guruna si Bakul. Kang Marupati, ampun paralun. Kula teu pernah boga murid anu ngaran Ki Bakul, oge murid-murid anu lainna. Kula memang loba balad anu sok aya di imah kula. Tapi kula memang kur ngajarkeun silat biasa. Teu pernah ngajalkeun aji kasakten atawa ilmu bela diri. Kula kur ngajalankeun dasar tina ilmu silat. Jurus-jurus anu biasa pikeun olahraga, nyehatkeun awak, nyehatkeun jasmani jeung rohani. Sama sekali kula teu pernah mikeun ilmu kabatinan kula kasing saha wae kaasup ceuk akang nyaeta si Bakul. Tapi jadi tanda tanya keur kula. Tanda tanya kumaha Kang? Ki Sudal ku kula geus diubaran 2 kali, tapi Ki Sudal kalah ka ngagolok ku getih. Hampura Kang. Ilmu kula leuwih hanap tibatan akang. Tangtu akang dina ngubaran Ki Sudal. Akang teu soson-soson. Sedengkeun kula ngubaran Ki Sudal teu jelas. Tina hate sanubari bari naneda ka Nu Maha Kawasa, naneda ka Sang Hyang Widi. Nyuhunkeun jalmi anu ku abdi dicabak ayeuna
syariatan ayeuna teh supados didamangkeun Kang. Wah, ulah mamawa nu kitu da aing geus sarua kaparan boga ilmu boga kapangaweruh deun. Tapi sanasos Akang gaduh pangaweruh Kang. Teu bisa dipungkir deui Akang langkung hebat tibatan abdi. Tapi masalah pengobatan ulah disebatkeun. Ulah disebutkeun gagah jeung saktina. Sawa budak leutik wae oge tiasa ngobatan jalmi sakumaha panyawat hebat. Sabab ilmu pengobatan lain ilmu kasaktian, lain ilmu kasakten, lain ilmu kadugalan Kang. Ki Marupati harita kerung. Jadi anjeun bisa ngubaran teh lain ku ilmu kasakten, lain ku ilmu kasakten. Ku karidoan jiwa, kasucian hate anu memang kula ngubaran kisudal teh celak herang celak putih anu datang tina ati sanubari teu dibarengan ku itu teu dibarengan ku ieu komo deui bari jeung ujug jeung takabur yakin aing bakal nyageurkeun henteu Kang. Ki Marupati harita kutiba neuteub seukeut ka Kisabda asa kaeraan dirina anu ngaku memang gagah sakti dipanggagahna di kampung eta, tapi memang Kisabda nu dianggapna elmuna sahanapeun Kisudal, elmuna sahanapeun manehanana, tapi Kisabda nu bisa mampu nyageurkeun Kisudal. Teka pikir samaruk manehanana meureunan jalma nu paling gagah pasti bisa nyageurkeun kan nyantos we kitu Kang. Abdi ka dieu kajurung peda lain hoyong kapuji lan hoyong kaangkeuh. Tapi abdi ka dieu teh ku ngaraos tanggal waler tanggung jawab abdi hiji pamimpin. Anu hoyong terang kumaha kondisi anu jadi rahayatna kaasup Kisudal. Kisudal kumaha Kisabda? Akang ayeuna alhamdulillah bisi Akang hayang ngobrol panjang lebar. Dongkap we. Karo rompok abdi moal disaha-saha Kang, sing saha wae oge di dieu. Anu hoyong ngobrol panjang lebar sareng abdi sareng Den Panjisanan. Urang ngobrol we di imah Allah. Nah, imah Allah teh naon? Cek Marupati. Apan di kampung urang tos aya imah Allah anu disebatna masjid tawa masigit eta teh paragi ibadah asup urang ka eta tempat cep karaos hate teh nepi ka asa tiis nakaranan sanaos pikiran urang nuju jemet sanaos emutan urang nuju kacau itu jeung ieuna asup ka eta masjid ngalaksanakeun 2 rakaat salat sunat parantos cep teu emut kana itu teu emut kana ieu diri ibarat anu dipepene kitu Kang. Abdi teu tiasa panjang lebar bilih aya itu ieu mah mangga we dongkap karo rompok abdi urang ngobrol di ditu. Punten pisan Kang sanes abdi mamatahan ngojay kameri tapi masakat da ieu hungkul